musalaki usaha urang mah usawi musalaki ka sawah urang mah ngaparkeun sajadah. Hei, lamun salaki dagang urang duha, musalaki bekerja berdoa. Haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram, awas tah. Teu meunang awewe mah ngasupkeun lalaki nu lain mahram, bisa jadi fitnah. Lamun salaki teh aya teh jaga marwah keluarga, perbanyak membaca doa. Ya masalaki momotoran we beri make kacamata hidung sebel aja lah cengdem goceng adem ayah di dia salaki nak usok memotoran cicing teh daripada panggilan tak terjawab. Berniaga yang tidak akan rugi mahnya satu, berniaga dengan Allah. Rizki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Yang penting mah sempurnakan ikhtiar. Sholat berjah awal dimas itu bahwa mama masih gitu mewah model kecil, bahwa mama masih gitu kupalupu kupapan kujenjeng imaroh idaroh di ayah malakmur beres sholat ke bahwa mah ceurik lain emut kadosa hidungnya kacepet palupu masih gitu tinggali aina garaga menjulang tinggi mencakar langit make granit make keramik di atas sirap permandani make karpet make neon. Mana tulisinanya? Salat maghrib 3 jajar, salat isya 2 jajar, salat subuh 2an ngajajar. Kadang-kadang nu adan eta, nu jadi imam eta, makmum eta, nu wiridan eta, ari nu ngadoa eta, ari salaki ece ka mana? Udud we udud. Ngong adan teh lain udud. Tinyu kopi dengan budai mantap. Batur geus 2 rakaat saya 2 gelas. Tolong suruh suaminya ke masjid, berwudu di rumah, baca doa, pakai baju yang sopan yang rapi menutup aurat, pakai minyak wangi. Sunnah pergi ke masjid jalan kaki karena ada beberapa pahala. 1 langkah derajat kemuliaan, 1 langkah mendapatkan rahmah. Pulang dari masjid wal maghfirah, terampuni dosa, terkabulnya doa. Maka sholatnya kudu berjamaah. Ieu mah Allahu akbar Allahu akbar. Coba majikan teh adan lain koman. Jadi loba alasan salah kita sholat berjamaah laleueun. Kita ke masjid vertigo lariut. Pokoknya mah hampura suami suruh sholatnya berjamaah biar hidupnya anaknya soleh dan soleh, hatinya tenang mutmainah, keluarganya sakinah. Itu pentingnya sholat berjamaah teh bener tuh. Tinggal di kolot baheula dagang ditanggung tanding telega barokah. Ayeuna mah dagang tinggal di marake motornya, anu maju teh motorna we. Sholat teh kudu berjamaah. Nah ibu-ibu ayeuna yang kurang bahas lohor ya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Nah pan ari qobliyah duhur mah 4 rakaat. Ari sebelum duhur teh 4 rakaat 2 beres orang teh sholat sunnahnya. Sholat wajib make mukena orang tehnya dah kudu masalah kita boga milik boga rezeki teh mamelikeun mukena atuh ka pamajikan teh nya anu anyar atuh model ayeuna 2 juta mah nya atuh keur pamajikan usaha teh nya ulah mah boro-boro meuli mukena nya eta atuh boga duit teh salaki teh lain meuli mukena meulian manuk ke meuli manuk dek langsung silang mulian we manuk. Ari manuk mah dipoe pamajikan mah gering diantep. Ari manuk mah diparabana ge ku apel. Ari pamajikan daang jeung purupuk. Sora manuk alus, sora pamajikan ngagerek. Aya nu kitu. Minantu euceun. Kudu namanya salaki teh mang meulikeun tiung artinya jang ka pangajian jang ka madrasah jang ondang-ondangnya ulah eta wae tiung teh
pangmelikeun tiung teh batang strap 700.000. Aya di botani eta aya. Aya kan batang strap 700. Denai aya denai 245. Joya ya. Elzata, Dauki, Nibras, Umamah, Robani, nah cina kiai apal word down tiung. Inilah suami yang baik. Coba salah kiai cina mau apalun apa nanti harga udut esen tongkol jejer manuk rohto benceh wes eta mah bu salat sun beres urang teh salat sunnahnya ibu-ibu hampura pas salaki nama di masjid ibu mah di rumah beres salat fardu baca zikir. Apa yang dibaca setelah salat fardu istighfar kan? Mau tahu nggak hikmahna? Nah cenah ari beres salat maca kieu ye nya bisi dina waktu salat babacaan urang teh kurang sampurna tilawah tajwid fasoha makhraj sifatul huruf bahkan kita terbatas tidak mengerti tentang taranum irama dalam membaca Al-Qur'an ros sikah nahawan bayati betul maka kali beres salatnya baca untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam waktu sholat bisi ke sholat kadang-kadang hati tekan itu kadilnya Allahu Akbar aduh eta kompor geus dicetrekeun sok sieun kahurwa ya Allah tuh kadang-kadang gitunya beudak ngomong geus kolot mah kadang-kadang sholat teh ieu teh 3 rakaat 2 rakaat Pak Kiai bagaimana kalau ragu antara 2 dan 3 2 ya teh sholat isya teh 3 opat 3 ambil yang terkecil kalau dalam ibadah betul ngan namun barang dahar ya teh gorengan teh genep 7 setelah itu beres barang teh sholatnya baca untuk menyempurna ari bapak-bapak di masjid sami maca istighfar sami nah menyempurnakan bisi telempeng sapna bisi terapet sapna sempurnakan karena itu bagian dari kesempurnaan sholat luruskan rapat osok itu beres sholat baca istighfar osok yuma beres sholat lu mau kena mana remot beres sholat lain wiridan kalau kasih netron 1 atap 3 cinta asa ku era ini ningali sinetronnya sagitu geus ara rompong beres sholat teh baca masuk ulah sok ninggalkeun tali palantri sunnah teh aya contohna ti Nabi cuma beres sholat mana HP nyieun status eta mah alhamdulillah maghribnya lancar nah hati iraha tuh maghrib macet kesel dah saya teman nanaon ke di status ayo lagi status nanti rajaban dulu ya ayah make tiung nate warna gitu pokoknya seri menukernya status nanaon teh status asa ku ngararewa ini di viral-viralnya dan teh kudu diomong-omong na medsos satu benar tuh contoh masalah ki gering teh urus lain dipoto masalah ki gering teh dipoto dijieun status mohon doanya suamiku muntaber aya salah ki kababayan eranya dan sorry istighfar beres salat baca astagfirullah boleh astagfirullah wa atubu ilaih boleh Allahumma gfirli boleh atau yang panjangnya silakan ya beres salatnya kurang teh wirid pada atuh sampurnakeun ikhtiar untuk melengkapi pahala barang siapa yang melaksanakan sunnah Rasul insyaallah berpahala. Pak Kiai bagaimana kalau zikir yang baik dengan tangan? Kenapa? Karena tangan ini akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Ya contoh, tidak akan bergeser anak cucu Nabi Adam sebelum ditanya. 1 tentang umur. Ya umurnya
nu 50 nu 40 nu 45 ya dipakai ibadah dipakai naon daripada sibuk membicarakan aib orang lain mending kene muhasabah introspeksi ya diri sendiri jelema ayeuna teh loba jelema anu sibuk meunteun amal batur yeuh tugas urang mah amar ma'ruf nahi mungkar lain nyatet amal batur dirinya teh lain malaikat sakedengekeun loba jelema anu sibuk ngomongkeun aib batur dia sibuk membicarakan aib sesama padahal dia sendiri punya aib yang sama wajar gue teh si eta boga hutang ka Bang Hemok manehna koordinatorna Waradium aku berjanji kebatur ngomong pugu manehan sok ngumpulkeun anak sebal aya ada aya lah cicing ngahulang daripada kitunya mending muhasabah introspeksi diri maka kieu umur teh bakal ditanya yang mau ibadah atau bangki di anggo naon ieu yuswa anu sakieu teh nya abdi usia 54 tahun ya teh 54 ya teh Masya Allah ya karim ye hehehe kupingan ya hiji umur, 2 masa muda, 3 harta mah ditanyain 2 kali dari mana kau dapatkan kemana kau belanjakan anggota badan ye memek batur teh pembawa acara orang hisab orangnya tilukur ya buu sabaraha kali ditutup sabaraha kali dibuka da kadang-kadang jelema teh marake tiung teh mun aya nu maot eta ge lain ku tiung ku anu Masya Allah ya karim ya make tiung teh nya ayeuna we bubuhan geus loba huisa baheula mah keur ngora boro-boro da abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara nutara make tiung hek make nyengsol nutara make tiung mah nyengsol itu tinggal diomekeun atuh ceuk urang mah kewe homekeun pemajikan saha ka era maknya coba teh haji tingali aya nu make tiung jiga si Marsa tengah-tengah jenol amit atuh make daleman atuh tak ieu panon sabaraha kali dipake ngaji sabaraha kali ieu panon dipake nonton nu mani dengekeun da sok intip ayeuna tara utak intip teh geus aki-aki baheulana mah pemain wateun beak bilik tatangga teh ditorok ieu panon sabaraha kali dipake ngaji sabaraha kali dipake ngintip nu mani astagfirullah tak ieu lisan sabaraha kali dipake maca sholawat berapa kali digunakan untuk melihat WhatsApp sabaraha kali ya dipakai ngaji sabaraha kali ya pano bibi dipakai ngomongkeun aib batur hasud iri dengki buruk sangka menghapus amal yang ada lain ibarat seuneu anu ngagugudag di asupan suluh anu garing seke ibu daek ka pangajian ibu osok ngalaksanakeun pasunatan saya kusabab boga hate goreng ka batur ngaji mah yeuh nu panghese nama ngaji rasa jeung ngaji diri ulah sok ngomongkeun ka batur nu tara ka madrasah bateuing manehna mah tara ka madrasah teh ngurus mitoha anu lumpuh anu setruk bateuing manehna mah teu ka madrasah teh hampura keur ngadawamkeun maca Quran di imah hayang khotam baiklah sangka kepada setiap orang kunaon batur mah teu ka masjid bateuing anjeunna nuju teu damang baik-baik sangka urang mah tugasna ge amar ma'ruf nahi mungkar lain nyatet amal batur da urang mah lain malaikat kadang-kadang jelema ayeuna mah ondangan ngarariung ngomongkeun nu hajat ibi geus onangan acan urang geus onangan acan di urang mah karek balik ngabejaan daging liat astagfirullah eta teh dosa teh karasa ari daging hayang hipu ari kaonangan 5.000 matak lamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu
5.000 liat gitu. Aya dagingna hipu, jerukna mandarin, sauna raja sere, hajatna di baleran sage, penganten gelis asakan ngeunah hanyakal kawina ka aki-aki. Daging hipu penganten liat. Aya wae jelema teh imit amit-amit. Aya nu ondangan kieu urang mah moal ayeuna cenah rek isukan. Nah, ayeuna mah di gedung isukan mah atahan. Mangga aya ondangan kos ka Alfa. Balik teh ondangan dibuka. Mihnya sabaraha hiji? Manya aya onangan kitu nya eta mah teu ikhlas atuh sarua jeung balanya atuh mending keneh ku atahan daripada asakan hanya onangan mah urang mah ikhlas silaturahim bener tuh Bu Ibu zikir yang baik dengan subhanallah tilu suara ji lengan dipakai wiridan sabaraha kali, lengan sabaraha kali dipakai nyokot duit salaki termani. Salaki mani teh dompet teh acak-acakan. Ceuk salaki teh ka mana? Ieu terong eueuh. Supamajikan teh apa urang mah tadi ge dapur. Ngabejaan ieu keur usum tuyul. Padahal eta teh nu ngomongna tuyul. Ayah di dia besok nyokot duit salaki amit ayah yuk hampurannya beres sholat zik subhanallah tilu alhamdulillah tilu subhanallah alhamdulillah betul Allahu akbar tilu la ilaha illallah baca singkatin beres seorang tanya ulah putus asa tina rahmat Allah ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala hiji doakeun inung jeung bapa termasuk jelema anu sombong anu tarada ngadoakeun kolot ye hampura di balik suksesnya kita seperti ini boga kebon boga usaha teh doa inung jeung doa bapa aya tilu doa anu moal ditolak ku Allah hiji doa orang yang teraniaya dua doa kedua orang tua nu katilu doa orang yang sedang dalam perjalanan mata kula sok nyiri ka jelema teu boga hampura dunia mah berputar nu tadina kebonna lega jadi teu boga nu tadina kuling ngoret kuring ngoyos kuring macul boga ulah sok ngahinakeun ka jelema teu boga adanya orang kaya itu karena adanya orang miskin sok aina beunghar kebona hektaran sorangan sia macul bubar sorangan ayo ku sorangan 3 bulan sia bengkung eta kupingkeun kanu boga kebon tong murah-murah teuing maya nu gawe teh oh ieu tukang ngoyos unggul nulir emprak asal dipanggunangkeun poe ieu mah pokona mah tukang ngoyos mah asa diulang tahun sakali deui he ulah sok pura-pura teh nya tah ayeuna nu ngoyos ulah sok ngomongkeun batur sia keur ngoyos teh sia mah keur ngoyos jukut bersih dosa sia namahan ulah cembrok ngomongkeun nu gablek kebon aing mah moal gawe deui meuli teh cai-cai acan tapi isuk gawe deui da eueuh pagawean amit aing aya seuri teh da rada nyengsol tiung nanti hampurannya Bu sakalirinya ngado ulah putus as atuh urang teteh haji hampurannya bisa hari ini kita jadi pembawa acara saya hari ini bisa jadi pendakwah tidak akan selamanya faktor usia dan kesehatan atuh urang tehnya sugahan awal akhir diangkat derajat kemuliaan teh ku anak anak aya dina ginanjar kawin dengan usahana majunya inungna diumrohkeun inung bapana di ka Mekahkeun nah haceuna eta inungna menikahkeun ka disenangkeun atuh da inungna ahli ibadah nah hanya eta bapana disenangkeun atuh da bapana ahli berjamaah jangan harap anak akan baik jangan harap anak akan bagus kalau diparapan dari Bang Emok Bang Emok masuk error udah betul kan rezeki yang halal itu berpengaruh kepada kelakuan so ayeuna pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah
Bapak salaki ece mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah, mesti kebon ge ngarit. Cuk salaki nanti aduh da ieu teh hujan bari muria. Mun aya mah cenah dina online rek meuli jukur. Moal ngarit da eueuh cenah nalajana. Mana nyarori awak gitu kan. Salaki tingali kudu nyaah salaki. Salaki mah geus di kebon ge ngarit. Ngambelaan ece nya lamun aya mah nalajana moal ngarit. Aduh nek meuli we cenah 3 karung. Lan bae kita ngodan ece. Kasih karunya ka salakinya. Bu, doakeun murangkal. Doakeun orang, doakeun saudara, doakeun bangsa jeung nagara. Nah, cenah kiai kudu ngadoakeun bangsa jeung nagara. Hubul waton minal iman, cinta kepada negara teh sebagian daripada iman. Betul? Ieu mah ngadoana teh bui teh mah. Bari salat Allahumma rzuqna Fortuner. Kayak Fortuner we naon teh. Bu, Ibu, doakan mertu, wah, doakan orang tua. Ya hampura kamakola Imam Abu Hasan Al-Mawardinya lamun bapak beunghar inung beunghar mah anak masuk jadi raja. Bapak beunghar inung beunghar anak mah jadi raja. Baik contoh sekolah hampuranya di motoran da inung nama baheula boro-boro motor lagi dijingjing rek sakola senal ge boga tapi dijingjing dan nyaah ka senal daripada ka tuku. Bapak beunghar inung beunghar mah anak jadi raja bener. Tingali gering ge anak mah lain bohong ka dokter spesialisnya budak dokter anak rada gede penyakit dalam bedi tuna spesialis aya jantung aya kulit aya mata banda mata talang raga cenanya keun bae gelang beak keun bae kebon beak nu penting anak cakeut pada urang mah usaha dagang jeung tani teh ngabelaan jadi anak hampurannya bapak sawah teh urang gadekeun demi anak lain bohong hajat dipapayonkeun undang-undangnya make tenda kalau nama baheula boro-boro ku terpal menang dinyam eta ge tiba baturana bener teh Haji bapak beunghar inung beunghar anak jadi raja balikeun bapak balangsat inung miskin anak beunghar eueuh dasar agama inung bapak jadi babu unggal isuk inung teh KTK nganterkeun incu jadi ayeuna teh incuna jeung ninina teh sakelas manya aya paud hawisan boga duit ge be aku incu dipake meuli lato-lato beneran eta mah manya aya teh ka arah rompong hawisan lain bohong saya teh itu sok ayeuna teh kate-kate aya rajaban teh boga duit ge be aku incunya dipake meuli lauk cupang. Hari bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja mata kampurannya jelema anu doraka ka inung ka bapak mah kaluhur tara buahan ka anak tara akaran. Siapa yang harus kita hormati? Orang pabil walidaini jeung kami toh pampura dina bab rumah tangga ieu nya antara kolot mitoha kedah sama taroskeun ka ulama. Ada yang berpendapat dengan orang tua tidak batal, betul. Ada juga yang berpendapat dengan mertua tidak batal sampai ba'da duhur. Nah cenah kiai jeung mitoha teu batal saking sarua. Ulahna beda-beda dina bab rumah tangga dengekeun ieu. Pang teresep ka jalma nu ngabeda-beda. Aing lebaran kolotna meuni rantang nagi genep susun. Nu kahiji sangu ditincak meh warga. Kedua bihun daging aseknya angunnya coba hari kami toha kereweda batun coplok lebaran teh ku daging liat huntu lain seri ulah sok itu sia kami toha sok aya dina bab rumah tangga kitu hari kolotna datang memecebok
teh mitoha ngenong Asin. angen kaca matak mitoha nama tarang ngenong masuk sieun asam urat lain aya wae nya dina rumah tangga nu kitu nya lihai si eta mah jelema teh ulah kitu bating urang usaha maju teh doa mitoha ulah sok beda-beda dina bab rumah tangga mitoha jeung kolot teh saruakeun yo malamun kolotna datang enongnya umi abang enongnya isukan dianterkeun nya mitoha datang teu kaok ngajaluan terong kadar ieu bating rek ngalong incung si teh rek mental ladang terong semua sebal aing mah kitu teh kadang-kadang aya nu kieu nu ngaladuit lalaki anu usaha lalaki tapi eleh ku pamajikan awak badag kumis baplang tapi hate Hello Kitty eleh ku pamajikan aya da keur udud jelema teh di jero jelemana di jero aya eleh eta mah ku pamajikan lain sok aya wae nya dina bab rumah tangga kitunya tapi da teu sadayana ibu-ibu kitunya tina 10 teh salapan anu saurangna teh tos maot da hampurannya hei sakali deui beresol ngado doakeun orang sing emot Kang 8 bulan urang teh ngaheuringan beuteung ieu 2 tahun air susu ibu oleh kita inung mah bedaan aduh kari ses ajengan ayeuna ge abdi teh lain teu hoyong umroh kanggo umroh sareng pun lanceuk mah caroge abdi parantos aya kadar 60 juta mah laladangan tina tani ge aya tapi abdi mah panjang pikiran hayang beres heula sakola jeung kuliah budak tuh inung mah kitu inung mah lain teu mampu umroh lain teu hayang ka Mekah ke pan budak biayaeun keneh lain bohong inung mah lebaran ge nya mencit hayam geuningan si renge si rintit si jago nitah ka ajengan Pak Kiai pamencitkeun hayam ke sore dibere huluna sok dibere mah euleum mah huluna jeung jangjang mah Cek Kiai teh jang saha eta pan budak lebaran nek daratang inung nama buka ge caina we hungkul bapana mah cekerna dada mentok jeung pingpingna mah jang anak incu minantu bisi da lain bohong ayeuna raja pan menang snack aya nu can di dahar heuh jang incu mata marawatas ge teh wadah snack teu aya snackannya mungkin badak teh udunan doakeun orang doakeun deui saha suami budak beres salat teh kitu beres ngadoa salat sun hampura ulah koho baca Quran sahuruk 10 kabarokahan sahuruk 20 keberkahan bagi yang mengerti tentang makna dan arti lamun hirup hayang berkah baca Quran ongkoh ngomong ka kiai ongoh ngomong ka batur hirup hayang barokah ari ngaji tara kunci kabarokahan teh hiji salat berjamaah 2 kunci keberkahan teh baca barang siapa yang istiqomah mudawamah kontinuitas berkesinambungan berkelanjutan dari dina ibadah mah lain jumlah istiqomah dina ibadah mah lain ngaji teh ungah beres salat fardu kitu ya mau ngaji teh satahun sakali puasa geus ayeuna ge can ngaji teh puasa kayak saya mah ngajina teh 10 Maret puasa geus sare 10 April lebaran tadarusan teh perenya cenah da bade ngadarema kue salagi balik ti masih kita mamah teu taraweh teu keur nyieun kue beak halis teh kahebos ku open kuduna masal Kangjeng Nabi 10 akhir Ramadan teh semakin meningkat ieu mah lain menurun ari tanggal 1 Ramadan jelema can aya mu kena ti heula tanggal 10 geus mulai ngurangan tanggal 20 jelema eueuh mu kena eueuh
oge nyarieun kue bea kalisna kahebos ku open cek salakina teh mama hayang tah nu tutung anak anu bubuk nu alus mah kabeh diwadahan kana keler cek salakina teh daripada jadi salaki mending jadi wadah kue eta salaki rek nyokot isu-isu isu asa teh jang sahas ya ngomongin mau salaki ngomongin pantekan salaki ngomongin itu salaki waktu na asak nu tutung ini mati gitu ayah aja mana teh dan nangtung ya mana tapi teh pakai payung aduh dah sebel bu baca apa baca dengerin nih satu huruf 10 kebar satu huruf 20 kebar manfaat membaca Al-Quran setiap hari tolong dengerin santri satu berkah hidupnya dua Al-Quran kan hudan petunjuk jadi jalannya akan bimbing jalannya itu selalu diridhoi oleh Allah bukan jalan yang dimurkai itu manfaat membaca Al-Quran setiap hidupnya hatinya tenang mana darinya zikir yang paling utama membaca dengan membaca Al-Quran hati manfaatnya teh stres musab atau stres teu meunang stres hingu manuk stres deui manuk lah teu disada jadi dua nama stres dudungan jeung manuk salah teh baca nu nyaangan dikubur teh ngaos yang akan memberikan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat membaca setiap beres sholat fardu setiap hari ngaji bukan setahun sekali yang dimaksud dengan baiti jannati rumahku surgaku teh rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan jadi saya tambah imah teh dipakai karaokean ikan dalam kolam imah teh dipakai gaple naudzubillah ya malah neking sinannya nusok gapleh tereh paeh nusok gapleh tereh eta dua paehannya mitah paeh datang balak tilu moh sangat lagi nu gapleh panjang umur bu baca aduh akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat menerangi di alam kubur menenangkan hati memberkahkan hidup masa teu kabita ya lo ngaji lo ngalamun beres salat teh ieu di beres salat teh saya teman yang hunyar we bari ngadaharan wajib jeung cinta pedok gitu nya beres salat teh lain ngaji ngaos beres ngaos pancarogena teh euy ti masjidnya Assalamualaikum nah Pak Kiai make kudu maca salam aduh ari ibu la tadkhulu qabla salam jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam hei ari ka imah batur assalamualaikum ari nganyang ka imah batur assalamualaikum ari ka imah sorangan henteu memeh ka batur ge ka diri sendiri memeh ka batur ge anak heula memeh ka batur ge pamajikan ya ai bil makna harfun nida yumunada hahurutan bih latina amal sifat marfuun ku di sana adalah fil amar wa fa'iluhu antum al amar al asli wujub jaga dirimu jaga anak jaga istri dari bara api siksa neraka eta amalkeun balik ngaji teh tak di madrasah teh teh balik rajaban teh Assalamualaikum nu alus kiai suami saya nggak ada anak saya nggak ada baca salam kenapa malaikat Allah yang akan menjawab salam kita you mau balik rajaban nyari pantau bumblong ayam modal kucing akan tongkol salah kita itu balik rajaban dari error mau kamu balik ngaji teh mit amit aing mau aku sepuluh ke pebeledak hanya ya balik ngaji gitu nih aneh saya sama balik ngaji teh amuk-amuk bantau bumblong lampu teh di paluman terus salah kita usang balik dewe ke madrasah ya bedakan om yang ka ustaz dan nu hade mah kieu tuh
Assalamualaikum. Dibukanya ku salakina teh waalaikumsalam. Aduh, buruk-buruk ke papan jati hade goreng ge salaki sorangan menepuk ID dulang terpecik buka sendiri. Beunghar ge batur, kaset ge batur. Suamiku mah suamiku pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Oh, minggu ge ka kebon saya tahu. Apa batu mah minggu ge pere, teman teu ka kebon bubar. Assalamualaikum. Dibuka ke salaki teh waalaikumsalam. Cium tangan ke salaki. Aduh, bagus. Ieu mah boro-boro. Balik ke aja pantai. Gantian duit budak. Ieu asa keula saya karek balik saya teh madrasah saya teh. Terus ngomong ka salaki gantian budak ieu jajan. Salaki aing mah teu ditah. Tinggal aya jelema teh kitu nya. Duhur kan tadi sholat sudah, zikir sudah, baca doa sudah, sholat sunnah rawatib sudah, baca Quran. Suami kan datang dari masjid kan? Assalamualaikum. Dibuka ku istri nate waalaikumsalam. Kesalaki teh diuk dina kursinya di rumah kan? Lain kursi ieu, da ieu mah meunang ieu. Kursi nate apal teh. Tinggal karet ban hungkul we. Salaki diuk teh siga nu apeun. Ustad. Eta cenah kiai apal pan urang mah baheulana hampura jelema teu boga. Aku mah apa atuh dah. Kali ke caroge. Istri soleha. Aduh. Bakti ka salaki teh. Pak kula urang tuangnya berjamaah. Aduh, ari mama teu acan tuang kantosan bapak uih berjamaah di masjid. Berjamaah teh berkah. Aduh, wanita top. Amparkeun sama. Aduh. Baheula mah kitu salaki rek dahar teh. Lain bohong ya. Perjuangan wanita dulu mah bagus. Nutuk, napi, ngisikan, mirun seuneu, sangu asupkeun kana asepan, diwadahan kana seeng, asak gubrageun kana dulang, diakeul make boboko, dahar berjamaah, luar biasa berjuang. Ayeuna colokeun asak sia. Sama ganyaran teh aku meji kok. Nah, sorry saya dengerin saya. Jadi saya kan menang ganyaran teh meji kok. Nama ayo ini harus takur. Amit aing. Baheula mang nyeuseuf na jolang. 5. Apa 5? Emena kohok tapi kaluhur tinggal saparapat. Jolang, lain bohong tidak kusuku. Samping BHS pakai halu. Baheula mah lain bohong. Ngistrika make hayam jabun ngagudeg. Nyirik bareng kelapa. Lamun tuang teh kieu nya ye hampura. Waalaikumsalam. Pak, atos berjamaah alhamdulillah nuhun Pak. Pak hampura ari di dunia mah sementara, nu abadi mah akhirat. Urang hirup di alam dunia ulah cilaka 2 kali, di dunia teu boga bana ari maot ka neraka. Keun bae abdi marido ku akang dipihukum leuwih ti 25 tahun. Anak urang aya 3. Kang kula bahagia mah bukan di materi tetapi adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi samel tarasi. Tapi aku mah happy kalau akang tidak ke lain hati. Kang, bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga daang jeung peda, ari salaki setia mah bahagia. Naon hatina? Tiung Joya mau kena gelombang cinta. HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, kebon lega, anggar we batin kasiksa, sarege teu tibra, nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa, nyage jeung lauk nila, bari caina aqua, gelasna Pisensa, sabab ngadenge beja. Salaki kagoda ku budak SMA.
besti. Baik serius. Bener hei saudara sakeun hayo arek mah atuh halayang teuing aing mah bae aing mah teu boga gitu tapi mah satia beunghar ge dinya nyeri hate teh halayang teuing da eueuh salakina teu ka dieu dia. Hei laki-laki dengerin laki-laki jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Betul ingat masa sulit benar bahwa rumah tangga pilot nyempil di kolot sing karunya ka pamajikan teh benar tuh nu garulis nu ngarora mah deudeuh jeung nyaah teh kusabab aya cuan kusabab aya duit teu gablek mah angere nu kolot dah biasa dipangmenangkeun maneh atuh mere-mere naon kaulang teh tuan tuh elingan ngaji jeung ngaji Pak Bulan ari utamina memeh tuang teh wudu heula. Hei kalau mau makan sunnahnya ilmu ya teh banyak orang yang nggak paham ya. Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dikaruniai anak Hasan Husain. Ketika Hasan akan diberikan ASI Fatimah mensucikan diri terlebih dahulu lamun nek nyusuan budak teh wudu heula kitu tah ilmu ya osok ayeuna memeh nyusuan wudu heula boro-boro nyusuan teh di mana we kodok lol buria matak tukang dagang teh tarang ngider di dagang teh angsia di GA rareureuna cara rape amit nyusuan teh di mana wae wudu mau makan biasa habis pengajian ada makan kan kalau biasa-biasanya nya hei wudu heula moal kabagean pas kadinya teh lebih aku wudu heula bari elingan salaki kulu wasrobu wala tusrifu makan minum tapi tidak boleh berlebihan. Pak bagi kita air mohon maaf Bu Haji tidak berarti mungkin tapi di negara Palestina sangat dinanti ya di Batur Maca Sakti ya nganu kiriman make tangki mata kalau minum dihabiskan tidak boleh mubazir lamun tuang teh sana ke sangu salih nah pilih teh hoyong deui mah nyana we da sales di mana-mana mata endelingan salaki teh bapak makan minum tapi tidak boleh berlebihan ya mohon mama baheula mah awewe teh ka salaki teh angeun kacang dipangnyukeun sambal dipangnyolekeun sangu bener ayeuna tingali lain bohong ayeuna hei ayeuna ayo salaki rek dahar ayeuna mah kalaka di WA ayah nogna na kulkas mamah lagi senam dulu ya aduh rumah tangga gitu mah rungkat besti salaki rek dahar kalaka di WA nogna na kulkas mamah lagi naik odong-odong amit aja beberapa majikan gitu mah kabelejog teu kabeneran. Sudah makan duhur sudah? Makan siang sudah? Ya. Belum. Tah, ya punten ya bobo istirahat bener teh. Istirahat tubuh teh punya hak untuk istirahat betul tidak? Ayeuna mesti digarekeun we ruksa. Awak kayak gitu. Waktu na ngaji, waktu na salat istirahat. Gitu profesional. Oh iya kami. Hei, healing atuh sia teh kali-kali healing. Ubahnya kakeben. Ulin atunya sekali-kali atuh pamajikan teh bawanya nah pokoknya malamun pamajikan darah rendah darah tinggi asam urat kali itu kali itu cager bawa we ka toko emas cager kadang-kadang ibu-ibu teh ayeuna mah lebaran di lakenehnya taraweh acan tadarus acan eta geus ngomong ka salaki meuli baju teh ayeuna nungtut budak gini bulan puasa cara lapek ayeuna meuli baju teh aralus kemah garoreng aya geus meuli baju aya mesti ngongkos budak eta paribasa jang budak bukan enak tilu setel sip dun gini Bu sunnah mau makan wudu mau tidur sunnah berwudu
Wudu. Barang siapa yang berwudu sebelum tidur akan wafat dalam keadaan syahid akhirat. Ibu wudu lantas meninggal dicatat maut syahid akhirat. Ini tolong kalau mau tidur teh wudu. Dia kosok meme sare wudu ibu-ibu. Neng, adi anu rek sare teh kalah ka pelembab saya. Pelembab saya rek sare teh masker malam, pemutih, MS Glow. Aya MS Glow. Kami member 300 Scarlett ayah, Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, Pon ayah pon, nu bareng ti gulu genep nu koneng 28. Eta cenah kiai apal kosmetik, inilah suami yang baik. Laki-laki dengerin, lu mah nyuruh doang mah bini glowing, ari meuli wedak henteu. Tah jang wedak, tah jang luluran, tah jang pesel ala komedo. Boro-boro goblok duit teh udun we udun. Coba majikan teh tong ngarokok wae atuh. Oloto. Tong ngopi wae atuh. Oloto. Tong musep wae atuh. Oloto. Mata pamajikan teh pegang da dipolototan wae. Hampurannya kanu baregah. Dibalik saka posyandu normal. Di parios ka bidan desa nggak ada penyakit. Penasaran awak teh begang-begang. Di rongsan teh ka rumah sakit, masuk ruangan radiologi. Hasil rongsan teh jelas. Gak masalah ke molotov. Hampurannya kanu baregah. Itu baregah. Rongsan isukan. Kau tidak hari molotov apa tuh kuat tapi rumah tangga dengan sautak-sautik molotov. Sautak-sautik kuahau. Ini bekang pemajikan dengan batinnya. Hampurannya kan barengan. Ece mau tidur teh baru. Lantas apa? Kali nanti malam nih mau tidur, tolong ya baca zikir sebelum tidur. Apa yang dibaca? Allahu Akbar tilu opat tulis. Subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan. Pentingna pengajian teh kieu nya. Pentingna pengajian teh kieu nya. Dari yang tidak tahu jadi tahu. Paham? Apa? Bu, hampura mau tidur tak? Berapa kali? 3, 4. Tasbih tilu, tahmid tilu, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, tiupkan ke tang, basuh anggota badan. Tidurnya dijaga, diraksa tina kajahatan nu dilakukan ku jin sareng manusia, terhindar dari sihir dan guna. Itu rek sare teh. Di boro-boro. Bebeja ka salaki sararap teh. Rek sare. Ongko sare ati ditinggal di teh ka kamar simutna hurung mus. Aya sare simutna hurung. Aya teh kerusum simut hurung. Bu. Ibu, ya. Hei. Tos siang sugan ieu teh atos wae. Terus. Nya teh seunu aruih. Ajon. Hah? Nuih mah. Toy nuih mah. Wah. Ajon nuih mah. Oh, serius wae. Nah, terakhir. Dengerin perempuan, ibu-ibu semuanya, ulah bendunya. Muga-mugi jadi ilmu. Lamun salaki teu aya, hampura. Salaki keur dagang, istri anu salehah mah duha. Musalaki usaha, urang mah usawi. Musalaki ka sawah, urang mah ngaparkeun sajadah. Lamun salaki dagang urang duha, musalaki bekerja berdoa. Haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram, awas tah. Teu meunang awewe mah ngasupkeun lalaki nu lain mahram, bisa jadi fitnah. Lamun salaki teu aya teh jaga marwah keluarga, perbanyak membaca doa. Ya masalaki momotoran we bari make kacamata hidung sebel aing na. Cengdem goceng adem. Aya di dieu salakina eueuh sok momotoran.
cicing teh selaki memantadan pakai kacamata hidung balik teh coplok dan murah ibu jelek istighfar teh hei dengerin ibu-ibu lamun make motor eta sen ya singkangnya ka supir lamun sen ieu sen perhatikeun abdi mah kadang-kadang keder eta sen ka kanan belok ka kiri sen ka kiri belok ka kanan ari di bejaan teh ibu itu sennya ada apa ka mana aduh mah teh sugan eron ya jangan teh bu son salah kita kakak ya saya giringannya pan di urang lamun kakebon teh sok make kawasnya pamereh ti material aya oge pamereh ti tukang pupuknya antrakol aya decis pupuk kujang kumaha dinya we lah bari mawa teh kokonengnya kakebon apal teh kokoneng anu pamereh ti dulu nanya pan di urang lamun aya nu ka Mekah Walimatus Safar sok maranggihannya hareupelannya eta uwi teh Mekah teh sumping deui nya upami anak hayam bakakak eta di pasian teko ageungna alita teko teh kumaha hayam upami tekona ageung eta hayamna ageung upami anak enog di pasian kopeah upami teh nyanakna naon mah kacang dua kor maokat Bu ibu ya teh keur ngaji teh asa seungit martabak telur itu kumaha rupa-rupanya raja teh kebelah dieu martabak telur amu-amuan teh ka dieu es krim atuh urang ge hayang neng ieu meuneu kitu-kitu ka urang teh nya sedot teh kira sudah urang ge hayang rasa strawberry Bu ibu suami tidak ada jaga kehormatan. Yuk, ibu-ibu mah hampura yang punya suami. Lamun naik puasa sunat, izin salaki. Kalau ibu mau puasa sunat, izin izin suami itu puasa sunat. Eta teh puasa naon? Sunat. Komode unyak anyu. Yang lain seueur ge ilmu itu kayaknya itu. Kumaha wae tos kacaroginya. Coba saya mau tanya, daster dibawa nggak sampai mati? Enggak. Emas dibawa nggak sampai mati? Ibu sekarang punya emas, demi Allah mati tidak dipakai kan? Tang emas ke usahaan ke ahli waris, anak, suami, eta emas teh kusalakina dipakai kawin deui ya. Kawin teh jeung babaturan. Anu sok nyampur senam. Mata ke rek naon loba emas, rek naon loba kebon ari loba hutang. Emas tidak dibawa, kebun tidak dibawa. Demi Allah saya sampaikan, hutang dibawa sampai mati. Mata dengekeun ulah goreng karena hutang sia. Ulah mah kajeun teu boga, anu penting mah teu boga hutang. Jelema ayeuna teh loba nu sohor tapi tekor. Biwir amu cuy wedak kanal. Daster 2000 sapoe. Heeh, 2000 sapoe. Oh, sok ngaliwat tak kadinya jam 11 lah. Oh, mawa kewesek hidung. Hah? Awas ya, urang mah keuna teu boga banag ge, nu penting teu boga. Bener teu? Rek naon loba kebon, loba banag, kableg mobil hutang raweuy mah. Bayaran hutang memeh maot teh. Sabab maot mah hampura. Sekalipun syahid, hutangnya demi Allah kudu dibayar. Eta mah hak adami, utang piutang. Hablum minanas teh mah, bener. Sok aya jelema beunghar goreng kana hutang. Tuh, tara mayar. Naon kitu? Ari saha menang ti heula ka dituna teu mayar. Lihai saya teh mah lihai jelema. Da rugi, ibu salat, ibu saum, ibu tolabul ilmi, beak kita aman tadi dipake mayar hutang. Ladang salat dibikeun kita tak tukang daster. Canu nagih Tupperware. Can Shopee Martin. Can Bang Emok. Terus naon hirup kitu? Betul? Pokokna mah ulah boga hutang bisa keun mah nya. Keun bae urang mah teu boga nanaon nya. Paham? Ieu salah tika mana we usahanya.
daripada ruang riung ngararumpi ya mah coba tinggali teh haji salaki kalau ke ngarariung di Bang Emo salaki ngarariung adunan yang sebelah bari ngomongkeun batur jelema ayeuna teh loba jelema nu geuring mikiran batur keur ngaji ge lain ningali kiai kalau kan ningali geulang batur jadi saya mah lain menang ilmu bohong cangkol mana yang ngaji kitu bisiku babaturanna eta geulang cek bisiku teh ladang terong lah jelema kami teh batu nu gaya manehna nu galau ini heuh jelema nu geuring mikiran baturnya betul tidak tetangga meuli pajero manehna meuli panadol batur naik mobil anyar manehna naik ambulan desa karena sakit di rongsen teh kamar mobil batur meuli kulkas asup angin eta dikorok kusalakina teh teu beureum kalau ka kamar kulkas teu nya jelema anu mah loba nu kitu nya pokona mah urang mah duha maca sholawat baca Qur'an bu namanya duhanya mohon maaf itu sajalah yang saya sampaikan karena sudah waktunya siang dah kata dokter saya emang nggak boleh kecapean bener dah kata dokter saya emang nggak boleh telat makan lambung mudah-mudahan jantan ilmu nu manfaat hapunten milih hayang kalepatan didoakeun sing barokah sing maslahat manfaat barangkali soleh soleha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.